Para Mitra wilujeng tepang dangu deui kumaha daramang sadayana hatur nuhun ai daramang maparawargi. Alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pangduati parawargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katuna kamari. Da urang teh keur ngariung kitu para mitranya, Mang Jaya di studio parawargi di bumina sewang-sewangan. Asa riung mumpulung we kitu. Asa caket kitu Mang Jaya mah. Ngahaturkeun nuhun ka para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan di acara. Carios nyambung judulna nyata Musuh Warisan karya Kileksa. Ayeuna teh nincak bagian ka-24. Mangga nyangakeun. Kumaha atuh para mitra, barang Mang Roda parantos caket ka Supala. Si horeng si mana horeng pikeun Mang Roda mah ngarasa hanjakal pisan. Tuluy manehna nyarita, "Jang Supala, nah atuh di oda gorai naga teh Jang. Kumaha lamun datang deui ka urang gitu hariwang Mang Dejang," ceuk Mang Roda bari ngusapan pudukna. Atuh para mitra sadaya, sigana mah rarasaeun keneh waktu rek ditarok ku suku Naga Sudi, Supala pok ngajawab, keun bae Mang. Kuring mah teu ngarareunah hate ieu teh jadi lamun diudag teh sieun matak namahan cilaka. Sajabati kitu si Naga Sudi teh boga ilmu lumpat anu kacida ampuhna. Lamun diudag cantang tu kasusul. Tah kulantaran kitu jeung tibatan miteunan waktu teu paruguh mah. Mending beresan heula kaayaan di dieu. Kumaha tanu taratu geus diubaran Mang? Jeung kumaha si Citrasena katangkep deui henteu? Ceuk Supala bari netep ka Mang Roda. Ari leungin pakupis ngusapan beungeut anu bulaeran ku kesang. Napas renghap ranjung keneh tina bakat tingkut sape tas tarung jeung Naga Sudi. Atuh da tarung teh lain tarung bobodohan estuning tarung anggeus-anggesan. Nu ditanonkeun nyawa para mitra sadaya di mana tarung jeung Naga Sudi. Perkara si Citrasena mah Jang teu acan aya laporan. Ngan anu jelas mah tadi teh diraporan ku Kang Ikung jeung Jang Rojana. Ngan pakalanganana ngajauhan da puguh tarung teh bari luluncatan motah pisan. Adi perkara nu taratu mah tadi geus diberes diubaran Jang. Ngan Jang Jahri tiwas Jang. Hah? Kumaha? Jahri tiwas? Nuhun Jang. Kitu we Jang Jahri teh saurang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Naon nu tatuna teh Mang Roda jeung sahade nu tatuparna? Telenges pisan si Naga Sudi ka sebelan teh. Cek Supala bangun kacida ngarasa kaduhungna. Ari ngadenge nu aya korban mah Mang Roda pok nyarita deui. Mau Jang Supala Jahri teh dadana hancur di jero igana teh. Jika nama jabat di rebanan peureub Naga Sudi nu teu asna ningan wajah tuh da. Ari nu kadempo mah jelas pisan tulang igana teh loba nu potong. Tini misi kapayahan teh kungsi eling heula teras we tiwas. Kitu numutkeun keterangan nulungan mah Jang. Da mangga teh nyaksian keur kapayahan mah lantaran sibuk ngaladenan serangan ti si Naga Sudi. Malah mangga lamun teu katulungan ku ujang mah wah. Ngangaran jigana teh. Ari nu sejen mah taratu leungeunna wungkul ngaduh mata kuatir Jang. Loba nu buntung seret pigeulang kitu tah kaayaan murid-murid ujang teh, ceuk Mang Roda. Marihna laporan ka Supala ngeunaan murid-muridna kabeh. Nerangkeun kaayaan murid-muridna. Ari Supala mah ngahuleng barang ngadenge laporan ti Mang Roda, malah Mang Roda ge jadi milu ngahuleng. Sanggeus radalila kakara Supala nyarita semu dumarida. Mang Roda, ieu teh kasalahan kuring Mang. Lantaran sakudu nama Mang Roda jeung batur-batur ulah ngaladenan si Naga Sudi. Tapi kudu langsung dilawanan ku kuring. Tapi mudah-mudahan ka hareup mah moal aya kajadian kieu. Sarta lamun si Naga Sudi datang deui omat ulah diladenan. Kajun teh kabur. Ayeuna mah yeuh urang ngurus anu tatu jeung nu jadi korban. Cek Supala bari leos ngaleos ka palebah tangkal kalapa. Ari maksud rek nyokot kitu koe nu nancep di dinya. Mang Roda terus mali ka baladna antari geus ngaliwud milu ngadengekeun obrolan Mang Roda jeung Supala. Terus Mang Roda cucih paparentah, ngurus jeung ngatur naon-naon nu perlu dipigawe. Tapi can aya oge nu dilampahkeun buru-dua ti belah tonggo. Aya nu daratang meninggalit horeng Kang Ikung jeung Rojana katut nu sejena. Baralik lengoh lantaran Citrasena teu kasusul. Citrasena terus kabur muru ka hiji tempat nu geus dibadamikeun jeung Naga Sudi. Ari Mang Roda barang nempokan nu datang pok nanya. Kumaha we? Mana Citrasena teh? Cek Mang Roda bari neuteup ka nu datang. Ari nu pangheulana ngajawab teh Rojana. Wah kabur Mang.
tadi geus ripu ku ikung tapi waktu rek diberesan kalah ngabecir lumpat gancang ngaliwat eta mah lumpatna gancang liwat saking mang aduh tiur teh ku kuring sabatur-batur diarudak barang babarengan hanya ka teu kasusul si kasebelan teh mun haneueuy mang tentang kuring mah can seubeut tarung teh sabab di eta di piheulaan ku ikung lah jadi ikung we nu wareg mah tarung teh ari si Naga Suni kumaha mang cek rojana bari ditungtungan kunanya ka Mang Roda gancang Mang Roda ngajawab sarua kabur si orang ibu dia euy malah ninggalkeun karugian nu lain saeutik ti pihak urang teh tuh tempo batur-batur maneh taratu eta kabeh hasil pagawean si Naga Suni yeuh urang kaponok lah ngobrolkeun nu kaalaman mangkewe lamun geus salse aya loba urusan kudu dibereskeun euy ponok pan hancur tuh kudu dibereskeun ceuk Mang Roda terus atut pating laleos Mang Roda ngaleos pangheulana gancang ku sarerea ditaluturkeun malah supala ti tadi keneh geus balik ka ponok sapoe eta masa pangisi paguron monyet bodas teh ngalaman sungkawamana harita jalma-jalma pabaliut meuli balawiri lamun lain dina kaayaan sungkawa mah tangtu bakal rame tapi ieu mah sanajan loba kagiatan jeung jelema oge kalah kati isin ari sabab teu kadenge nu sariri sakumaha biasana malah rojana oge nu biasana tukang heureuy teh harita maja medud ciga nu ambek rajeun aya nu nyaritangan saukur kadenge bungkul teu matak bunga di buruan ponok anu geus hancur loba nu ngariung horeng eta teh nu taratu lantaran teu bisa mantuan digawe ari nu jag-jag keneh pak-pikpok digarawe meresan ponok nu runtuh jeung sasadiaan pikeun mulasara jahri nu gugur di pangtarungan para mitra sadaya cag urang tuna heula kaayaan di paguron monyet bodas ayeuna urang nyaritakeun Citrasena nu kabur ninggalkeun pakalaman tarung lumpat meniti babaranting ngan sirikna teu notog-notogkeun maneh we harita panon poe keur beujeuhna nyong moncorong panas pas dina embun-embunan panas liwat saking naningan panasna hate Citrasena malah sakujur awak panas kabina-bina corelat cileng Citrasena luluncatan menika kalayangan kesit naker sororot Citrasena nyorodot koyang bruk labuh tapi teu dirasa korejat hudang deui sarta deregdeg lumpat satakar tanaga Tirina serog anyog Citrasena ka hiji pasir reg Citrasena ngaraneg heula terus ngalieu ka tukang barang breh tetelah nu ngarudag teh geus teu katempo jeung teu kadenge solana patinggorogo atuleng hoy Citrasena leumpang lalaunan jiga nu geus beakeun tanaga napas ngahegak sarta dada tulu naek ari sumut salawak kawas anjing tas mudag bagong sakujur awak geus baseuh mani kesang teu lila breh manggih batu anu rada lempar sarta kabeneran hanapeun tangkal kai anu nguyupuk teh matak ieu atuh brek Citrasena diuk terus ngalungsar nyang hunyar lamar malah saterusna mangagoledag bari ngararasakeun kacape ambekan meuni haheho tina bakating ku cape pramitra ngahegak ku hahehon ari jajantung ratu tutunggulan rongkah naker teu lila hiliwir aya angin leutik nebah kana awak Citrasena nu keur ngagoler hanapeun tangkal kai puguh karasana matak genah tumanina kacape asa tereh leungit malah tungtung nama reup Citrasena peureum terus sare tibra naker tina bakating ku nikmat-nikmatna dipepene ku angin peuting ku angin heuleut sawatara jongjongan mati harita dilandeuheun tempat Citrasena sare aya hiji jelema keur lumpat meuni jojoroletan ku gancang-gancang ngelumpat nepi ka teu jiga napak kana tani nu katempongan sinar hideung ngabelesat dina sela-sela tatangkalan daun anu kadupak meuni rabeng haliberan siga katebak ku angin puyuh corelat cileng siut belegedeg nangtung gigireun Citrasena nu keur sare tibra breh katempo pisan dedeg-dedeganana horeng manehna teh Naga Suni sanggeus ngajanteng sakedeung brek Naga Suni diuk dina batu sirah Citrasena teu lila plak Naga Suni pakan batu sababaraha kali korejat Citrasena bunten dina batu deket sirah Citrasena gitu maksudnya korejat Citrasena hudang meniti buburanyat gek diuk bari ngagigisik belai panon beunta terus niteup kanu keur ngajentul gigireunana sanggeus yakin aya nu digigireunna teh Naga Suni pok Citrasena nyarita Aki geuning geus datang Ki kumaha pagawean teh aya asilna Ki
sabaraha hulu nu modar teh jeung kumaha si Supala kaalanya wana ki ceuk Citrasena nanya muni norostos lir kacang ningang kajang teh nyahoeun yen akina teh kakara datang kan tawang Nagasuni ngajawab hasil 70 nu bukti mah kokon aki hancur deui si Supala teh kaalanya wana yuda geni teu mahi si urat batu teu mampu si purah naga eueuh gunana pokona mau unggal ajian nu marati digunakeun ku aki tapi teu mawa hasil malah suku beusi nu geus diasupkeun aji sapu jagat kalah kamurag katurug-turug tinggalin deh aduh sila kegede urang di sana kumaha ari maneh hasil ha cik Nagasuni bari neuteub ka Citrasena nu keur colohok bengung lantaran asa kaget ngadenge akina eleh padahal cek pikiran maneh nama akina teh gagah di antara jago silat panggagahna lantaran geus ngabogaan rupa-rupa ilmu setan jeung kabatinan bari gogodeg pok Citrasena ngajawab nah taya bedana kuring iki musuh kuring teh geus ampir malodar ka tiruknya jantungna ku bedog kuring tapi akhirna bet eleh ku si tikung teu make bedog malah bedog kuring teh murag tur tinggalin teu bisa kabawa balik ki urus kuring ngagunakeun jurus lengka 1000 sakumaha papatah ti aki lumayan bisa nyelametkeun diri serta bisa sare tibra di dieu bari ngadaguan aki ari ajian aki geus beak kabeh ki geus diketerukeun kabeh euy geus dicicikeun kabeh jadi eueuh nu diandelkeun pikeun nyangkalak si Supala mangganing manehna kelah katambah pangabisana lantaran ayeuna mah jadi ngabogaan itek nu dijieun tina naon tah tina bongkot hoe hideung hese bisa dialana eta itek teh teu asna naningan wajah malah dampaleungeun aki nu ngan hiji-hijina teh rumpung ku eta itek tuh tembok ku maneh cek Nagasuni nyarita kituna teh bari nemongkeun leungeun nu ngan tinggal semek pigilangna lantaran dampal jeung Ramona geus ancur waktu ngadu tanaga batin dari Citrasena colohok pikeun kadua kalina panon meuni teu ngiceup-ngiceup neuteub leungeun akina nu geus buntung sanggeus rada sadar pok Citrasena nyarita bari tetep panon mah neuteub kana leungeun akina teh lah kuatna ningan gunung si Supala teh nya tapi kuring mah ngarasa hanyakal ki nah atuh si Supala teh make diajak tarung jago jeung make dimimitian tarung tenaga batin ki apaan ku kuring geus dibejaan yen si Supala mah lamun teu dimimitian galak moal galak lamun teu dijalaneun ngagunakeun tenaga batin mah si Supala teh moal ngagunakeun nu kitu ki padahal lamun dilawan ku jurus silat biasa mah moal burung rubuh ki sanu ngamimitian tadi aki memangnya aki tapi kumaneh kudu dipikir euy seda muasak lamun ngagunakeun jurus silat nu wajar jelas aki moal bisa sabab suku jeung leungeun aki teu jejeg ya bati kitu lamun terus-terusan ngagunakeun jurus-jurus silat nu wajar sigina moal anggeus saminggu tarung teh ngadu tanaga jeung kagesitan mah lantaran teu bisa dianggap remeh si Supala teh jeung ditangtu aki bakal rubuh ye sabab eleh tanaga malah boro-boro ku si Supala ku si roda ge eleh tanaga aki mah nya kapaksa we ngagunakeun tanaga batin hasilna kieu ye nanya kudu kumaha tuh seterusnya ki lah kuring ngarasa heran ye lantaran make eleh ku pantar si Ikung ki ceuk rarasaan malah boh tanaga boh katanginasan ge kuring unggul tapi na kuring met jadi elehnya unggal kuring nu nyerang kuring nu kabeunangan kitu we ki mitra sadaya aya we ye masih Citrasena sareng jeung Citrayuda ieu mah ngaso heula ngaso para mitra kaum dangu harita teh tuluy Nagasuni nyarita deui Sena ayeuna ku aki kakara kapikir yen pangna urang eleh teh kasalahan aki ari sabab nangtukeun eleh jeung meunangna tarung teu sakabehna gumantung kana katanginasan jeung kagagahan tapi sumanget oge gede pisan pangaruhna jadi bisa bae pangna maneh eleh teh lantaran kurang sumanget sabab aki geus mere papatah ka maneh sangkan ngagunakeun jurus lengka 1000 lamun kadesek padahal anu kadesek teh pan musuh cadang tu bakal eleh urang teh lantaran lamun ngabogaan sumanget anu kuat jeung pikiran anu tenang urang bisa ngamangfaatkeun kasempetan musuh anu keur mabok ku kaunggulan biasana lamun dirina geus ngarasa unggul pertahanan sok rada lalabora akhirna bisa ditembus ku urang
ngan pikiran urang kudu tenang. Tapi keun nunggeus manggeus hitung-hitung ku guru kana pangalaman teh. Ngan ieu kasalahan aki kudu ditebus ku leungin aki nungan hiji-hijina. Cek Nagasuni nyarita kituna teh bari ngacungkeun leungin ka hareupeun beungeutna. Sajongjongan mah Nagasuni ngahulang bae bari neuteup kana leungin nu geus buntung. Malah Citrasena ngilu ngahulang. Otak jeung pipikiranna ngadak-ngadak panas. Ijid jeung nyewa Kakang Ikung jeung Kasupala beuki ngagugudu. Lamun nurutkeun kana kahayang nafsu mah harita ge hayang balik deui ngajora gaci bolelang. Tapi barang dipikir deui tetela moal matak untung. Sabab geus tetela akina ge geus jadi gunung panangeuhanana teu kuateun. Sanggeus rada lila pok Citrasena ngamimitian deui nyarita. Maki, lamun geus kieu kajadianana kudu kumaha tuh urang teh? Sena, aki geus heubeul hayang tarung patutunggalan jeung si Subala. Ayeuna geus laksana kalawan kaunggulan aya di si Subala. Ari kapanasaran geus ngurangan. Tapi kakeuheu jeung kacecep ka si Subala jadi namahan pikeun aki. Jigana satungtung aki aya nyawaan moal boleh panasaran. Aki moal tibrasare lamun si Subala can modar. Tapi kakuatan aki teh geus ngurangan, malah cigana teh geus eueuh harepan. Pikeun modaran si Supala kuleungin aki sorangan teh geus eueuh harepan. Hiji-hijina ahli waris aki nu bakal diperih pati tor tagawe pikeun ngalaksanakeun kahayang aki teh taya deui iwati maneh sena. Kulantaran kitu aki hayang ngadenge kasanggupan maneh sakali deui. Kumaha sanggup ngalaksanakeunana? Cik jawab, gara aki tenang. Cik Nagasuni bari ngareret ka Citrasena. Nyaritana para mitra. Kadengena teh para mitra sadaya. Ku Citrasena mah lumengis bangun hayang dipikarunya. Padahal ceritaan Nagasuni teh kacida pisan heurasna. Sereset hati Citrasena asa disebit. Leketai hatena ngadak-ngadak leuleus sebakat ku ngarasa watir ka akina. Tapi timbul jadi buring has sarta jadi ngaduruk dadana. Anu sareus terusna timbul amarah hayang ngabinasa musuh akina. Ok Citrasena nyarita. Aki, jelema naon ngaranna lamun teu ngabela deui ka kolotna. Da ayeuna aki boga kasusah jeung boga kapeulih hate tangtu kuring bagianna. Kuring nu jadi incuna moal cicingeun ki. Kulantaran kitu, aki teu kudu ngarasa honcewang atawa hariwang. Kuring sanggup 100% pikeun ngalaksanakeunana kahayang aki teh. Nan kuring trek nanya, kudu kumaha carana ki? Jawab Citrasena tegas, panon molotot ka Nagasuni nu pinuh pusu manget nu ngagedur. Mata jiga hurung tina bakat tingku nafsu. Puguh Nagasuni bunga kaciri beungeut rada marahmai. Pok nyarita dibarengan ku seuri leutik. Lamun lain ningang di Citrasena mah nu jadi incuna. Kang tu bakal ngalengak nempo Nagasuni seuri teh. Lantaran tarati sasari Nagasuni seuri teh ciga nu cadu. Rajen seuri sok mata kukurayeun da sora seuri jurig teh atuh. Syukur Sena syukur. Karek ngadenge sakitu ge aki teh geus garasa bunga nu taya papadana teh. Ari carana kieu mah Sena kulantaran kaayaan aki mah geus batan sakieu. Aki geus teu bisa laluasa nurunkeun ilmu panemu jampe pamake ka maneh. Tapi sok sanajan kitu teu kudu pono ka harapan Sena. Sabab sakumaha nu geus dicaritakeun ku aki, yen aki boga hiji sobat nu katelah Ki Gunul, manehna boga pangawaruh jeung kagagahan anu saluhureun ti aki. Malah jiga nama saluhureun ti aki, saluhureun Supala. Nya si Gunul urang penta bantuanana. Maneh ku akirek diantir ke tempat si Gunul pikeun guguru rupa-rupa ilmu kagagahan jeung kadugalan. Jadi si Gunul mah sagala nyampak asal urang nasing tekun, rajin latihan sarta sing teget ngabandunganana lamun keur nerangkeun. Ku jalan eta anu kudu dipake. Tapi ayeuna mah urang balik heula ka tempat urang. Susuganan si Juret jeung si Nagasuni. Si Juret geus ampun para mitra. Abeunten. Susuganan si Juret geus datang bari mawa kahakanan anu ngarina. Yuk urang init. Cek Nagasuni bari jung nangtung.
rada jajari jegan tapi sanajan nangtung ku suku sabelah teu burung ajeg. Citrasena pok nyerita. Ketumpat awal lempang ki. Citrasena bari jung manehna nangtung luhureun nurutan akina. Teu lila pok Nagasuni ngajawab, "Sena, kanaga aki geus hampir beak. Tadi geus sisit, nepi ka dieu teh. Beuki lila awak aki beuki peuper jeung rarengkeng. Leungeun anu tatu beuki karasa nyeri nya nyautan. Kulantaran kitu urang lempang nu salse, ngan aki perlu make iteuk sena, cing pangalakeun dahan kai nu rada lempeng jeung teuas. Sakalian nyen tali tina kulit tangkal tisuk ngaraliat jeung tiis." Cek Nagasuni luah kieu neangan kainu pantes dipake itu. Beungeutna kacida, kaciri rada muringis nahan ka nyeri. "Oge lah tapi ingin nyebula bedogi, sobodog kuring mah tinggalin di tempat tarung tadi," cek Citrasena. Bari ngaragamang kana cangkeng Nagasuni, serepet nyabut bedog terus ngagidig nyamperkeun tangkal jambu batu nu kabeneran teh jauh ti dinya. Sanggeus deukeut kecrek keplas ngaladahan anu rada lempeng kira-kira cukup keur nyambung leungeun Nagasuni nepi ka kana tani. Geus kitu leos kanu rada alanggang. Nu dijugjug tangkal tisuk anu ngagelenceng sagede bitis ngalengeceng ngalengeceng jangkung ngalengeceng gitu. Ai tangkal anu ngalengeceng berarti teu aya regangan. Teu regangan. Sagede bitis para mitra. Teu lila seret Citrasena ngeureut kulit tangkal tisuk pewek dibeset kulit na wungkul. Sanggeus meunang terus nyampeurkeun deui ka akina sarta pok nyarita. "Sok urang sambung ge cukup sakimanya kinya," cek Citrasena bari ngukur-ngukur tangkal jambu kana leungeun Nagasuni. Ari tungtungna sina ngagedug kana taneuh sarua jeung sukuna. "Heuh, cukup bisa ge. Isok buru-buru talian kana leungeun aki. Tapi kudu dina tonggongna nepi ka resiku. Ngarah leungeun aki bisa gerak lamun aya pancabahaya. Ngan kulit tisukna sameme disebitan, potong heula kira-kira 2 jengkal. Terus taprokeun kana leungeun aki ngarah rada tiis. Lantaran leungeun aki karasa panas meniting haream. Nya sok atuh ki, keun lah kumaha kuring lah. Pokona mah aki mah tarima beres we. Leungeun uraheut kabeungkeut sarta bisa dipake leumpang deui. Jadi mah suku aki teh jadi 2 jeung leungeun ieu. Suku ongkoh leungeun ongkoh, pan hebat ki. Moal aya we di batur mah lah, cek Citrasena. Kuriwal nyambung leungeun Nagasuni nu geus buntung ku tangkal jambu batu. Ari Nagasuni ngadenge Citrasena semu gumbira. Rada kahibur hatena lantaran gede harapan bakal boga incu jago. Sabab geus kaciri dina bakatna ge nu tenang jeung teu babari ponok pangharepan. Malah mangih kategeunah teh bisa keneh seuring ngagonyak akina, tapi Nagasuni teu nyarita. Ngan saukur mesem bari nyeteup kana leungeun nu keur diborogod ku kulit tisu. Sanggeus beres brah duana ngamimitian lumampah. Ari nu leumpang ti heula Nagasuni leumpang rada aclog-aclogan jiga nu kagok. Tapi lila-lila mah jadi biasa. Tungtungna lancar kawas leumpang ku 2 suku bae. Citrasena nginclik pandeuri bari ngawaskeun akina. Sedeng bedog Nagasuni sakalian dibawa ku Citrasena pikeun ngajaga diri di mana aya bahaya. Saterusna duaan laleumpang kalawan tenang mapai-mapai sisi pasir. Teu lila srog kategal eurih nu paslang jeung tangkal malaka. Sakapeung-kapeungin sok mapai jalan satapak paranti tukang ngalasuluh ngaliwat. Arat tegal eurih blus kaleuweung ipis. Kakayon teu aya nu gede. Nu kasebut gede tengan saukur sagede cangkeng. Lolobana tangkal kanyere paslang jeung tangkal jambu monyet. Disabudureun pating rungkunuk tatangkalan anu ngagulung. Jeung areuy-areuy kasungka. Para mitra sadaya, perjalanan eta 2 jelema nu katelah Nagasuni jeung Citrasena geus anyog ka palebah dinya. Para mitra sadaya, sabada anyog ka eta patempatan, Nagasuni tuluy nyarita ka Citrasena. "Sena, lamun leumpang kawas kieu, sabaraha poe ilana di jalan teh nya?" "Moal anyog 2 poe sigana ieu," cek Nagasuni tetep leumpang. "Moal tapi 2 poe mah tuki paling gancang 3 poe, kitu ge lamun peuting teu eureun kumaha capek aki teh." "Ari capek mah teu sena, tapi lapar euy. Jadi lamun kira-kira perjalanan jauh mah kumaha lamun urang mapai lembur we. Aya jalan anu sejen deui sajabati dieu."
jika namuana naon mapai lemur ge euy. Lantaran geus jauh ti lembur si Supala mah lain. Geus jauh maki moal apa soal lapar mah. Memang kuring ge lapar tapi apaan urang ge teu moal duit ki. Sanajan mapai lembur ge tetep we moal manggih dahareun. Sabab moal aing nu mere ari teu boga duit mah. Mending mapai leuweung manggih-manggih bumbuahan jeung danaunan atuh teu naon. Bodoh maneh mah. Ai usaha atuh ulangan ngandalkeun pamere wungkul. Apaan maneh boga tanaga jeung pangabisa. Madak naon gunakeun? Pokona mah kumaha we carana mah. Lantaran aki mah geus teu bisa ngahakanan dang-daunan salilana. Sanajan geus lila cicing di leuweung oge. Abanya hos surangan maneh ge. Aki mah tara goreng-goreng kahakanan teh. Nu madak mending urang mapai lemur we. Masing aya di buha ge aki sok dikiriman ku si Juri Edban. Kadaharan nu ngareunah sok dikiriman. Atuh model bangsa deng-deng we maloba. Nya kitu deui. Bangsa kadaharan ngareunah loba. Tah tumadak, aki mah teu biasa ngadahar bomborosan. Cek Nagasuni keukeuh hayang make jalan lembur, kapaksa Citrasena nurut bari pok ngajawab. Nyari maksa mah hayu atuh kitu tapi aki kudu janji yeuh ti dieu keneh. Jeung deui ku aki kudu dipikir sing asak yeuh. Yen kaayaan urang teh cik urang lembur mah rada aneh. Contona papakean kuring rarawek da pugu urut ti kakarait di leuweung. Sajabat kitu apan urut tarung. Ari buuk gondrong jiga goromolan we. Sedang aki dina kaayaan kitu, jadi tangtu moal bakal diheureuyaan barudak ye. Disangkana mah nu gelo we atawa disangka anu keur baramaen. Lamun manggih nu kitu omat aki ulah ngamoknya. Sabab sanajan urang boga pangabisa dina bidang silat ge, tetep we teu pihadeun. Sabab tangtu bakal mata kelil di jalan, jadi lamun manggih anu waya kitu teh wayahnya kudu nahan amarah, sanggup teu ki? Ya, ari ulah ngamok mah teu naon lah. Tapi lamun cici kacida teuing nu ngaheureuyana mah kapaksa aki. Reku diwarah, ngantang tu rek minta izin heula ka maneh. Caritaan maneh ku aki kaharti maksudna. Lantaran lamun urang nyieun pucuk ti girang, lamun urang nyieun kalibutan ku jalan tarung ngalawan manusia teu puguh, tangtu bakal beak dipake tarung tanaga teh. Akhirna jadi lila di jalan, pikiran maneh bener euy tetela. Heug aki nurut kana kahayang maneh. Asal kudu ngaliwatan jalan kalebur. Kamana jalan asena? Cik Nagasuni. Reg leumpang nangarandeg heula, terus malik ka Citrasena. Reg Citrasena ngilu ngarandeg sarta pok ngajawab. Jalan mah teruskeun we, jalan ieu ki, tapi engke lamun manggih kebon awi, urang mudun ka Lebak. Saterusna mapai reuma, para treuma bakal manggih sawah gurudug. Tah geus nepi ka palebah dinya mah, tereh tepi ka lembur, sok maju deui ki. Ngarah tereh tepi bisi muguriteun. Heueuh, ayo. Jawab Nagasuni bari terus maju, leumpangna rada digancangan. Terus ku Citrasena dituturkeun deui duanana laleumpang maruru ka tebeh wetan. Lamun lumampah di jero kota mah, beleg we jiga jalma tanpa daksa anu keur baramaen. Sarerea moal aya nu nyangka yen eta jalma gagah anu kasohor jago kahot. Gancangna carita para mitra, samemeh panon poe sulup Nagasuni jeung Citrasena tarpi ka sisi lembur. Tapi samemehna asup ka jero lembur Nagasuni ngaraneg heula leumpangna. Terus malik ka Citrasena pok nyarita. Beudeulah Sena. Urang kudu ngatur heula siasat sangkan manggih dahar teu karana mayar. Ari menta jeung jelas moal wani. Yeuh, menta mah geus jelas moal wani, meuli teu boga duit. Maok moal tenang hakana. Hiji-hiji jalan kudu nipu ka tukang warung. Bisa maneh nipuna nu hade tur lantip. Wah, teu bisa ki, lamun maok mah bisa we. Ari nipu mah kumaha carana nu alus. Cik bere nyaho anu jitu atuh ki. Suganan we kuring jadi tukang tipu engkena. Citrasena bari gek diuk heula dina batu, berai baju dibuka terus digaberan ku dampaleungeun. Nagasuni sabada mikir sakedeung pok ngajawab. Wah, babari Sena. Asal maneh kudu bisa ngomong bohong, tapi teu jiga bohong. Caritakeun ake teh hiji bupati keur nyamar, lantaran diudag-udag ku musuh kitu. Terus ngenta keju sacukupna, sakalian ngenta idin sangkan bisa hees di dinya. Bejakeun ka tukang warung,
gen mayar nama reksa kalian isuk gitu dah hari isuk dah sampai tukang warung hudang urang kudu geus init ninggalkeun warung kumaha ka Hardi pinter geuning si Aki teh oh lah urang ngajalankeun eta we kieu lah ka Hardi lah ka Hardi keun kumaha kuring we nyarita nama yuk Ci urang init geus lapar kuring teh yeuh kitu euy tapi sameme init ngalah heula tamiang sagede cingir orok euy panjang kira-kira 2 jengkal nakeurna naon atuh Ki cek Citrasena bari kerung manehna teu ngartieun kana pamaksudan Nagasuni balegug maneh mah Aki teh teu boga leungeun waras boga hiji ge pan eueuh ramoan jadi kabagsa moal bisa dahar ku ramo jeung moal bisa nginum ku ramo kitu maksud Aki teh cenah oh kawas bodor Aki mah masih kuringnya atuh nu boga dahar boga ramo mah waras tetep we teu bisa dahar ku ramo teu bisa nginum ku ramo sebab dahar jeung nginum mah tetep kudu kusungut si Aki mah budak balat sia kalajang sirikeun ka kolot dewek hayang nyaho badag hakan jeung nginum mah kusungut teu tapi apan teu hade lamun lolodok kawas muning mah kejo jeung cai teh kudu dianteurkeun ku leungeun anu aya ramoan sedeng Aki apan teu boga ramo teh ka arti kumaneh oh nya bener ke lah hitam yang teh keur nyerot cai meureun nya rek nurutan gajah Aki mah ngan minang katulalena diganti ku tamyang pinter si Aki teh heug lah urang ngalah heula cek Citrasena bari terus ngaleos ka sisi walungan kabeneran palebah dinya loba tamyang anu lalantas tikung silila geus datang bari mawa tamyang sagede cinggir orok bari nemongkeun tamyang pok Citrasena nyarita yugi ah urang miang deui keun tamyang mah urang bawa ku kuring lah Aki mah tarima bersih we lah cek Citrasena bari neteu heuh bener hayu ulang leumpang deui cek Nagasuni bari leos ninggalkeun pangeureunan terus dituturkeun ku Citrasena lempang sal sepisan da puguh karasa capek saja jalan teu aya nu nyarita jarongjon mah lempang teh muru ka tengah lembur wanci sareupna para mitra serog Nagasuni jeung Citrasena narpi ka hiji warung anu kabeneran sisi jalan kalawan teu loba carita sup Nagasuni jeung incuna arasup ka jero warung teh nyebut punten-punten acan jiga nu teu nyahoeun we tata krama geek duanana dariuk dina bangku nu geus sayagi ari di bangku nu sejen aya 2 pamuda pangangguran anu keur jarajan papakean niru-niru pakaian jawara calana pangsi hideung baju kampret hideung iket burung kalayan dina cangkeng nyolegreng bedog pasren duanana keur aruplak ngobrol ngaler ngidul barang narempo nu anyar datang duanana ngadadak jempe terus ngawaskeun ka Nagasuni jeung Citrasena Nagasuni ge nyahoeun ye dirina jadi tongtonan jalma sejen lamun can asak badami jeung Citrasena mah tangtu Nagasuni bakal molotot sabab teu paya aya nu melong ari jawara mah sok asa dihina basa nu akhirna sok ngajadikeun kariributan tapi untung harita mah Nagasuni teh keur rada sabar 2 jajaka nu marolohok teh dianggap eueuh we ari nu colohok harita teh lain ngan 2 jajaka wungkul dalah tukang warung muka telah biadah sarua ngarasa kaget lantaran nempose mah anu beda jeung batur rek teu kitu kumaha atuh sabab Citrasena awakna kalalotor beungeut caludih pinuh ku kesang buuk jabrig jiga jurig ari kampret kerawing teh eueuh kancingan puguh bujalna mah ka mana meuni katemong sarta beuteung rada bureuteu teh katempo rada nyentreu ari calana pangsi hideung tungtung ngararawing jeung luhurna jangkung sabelah nu kenca nengahan bitis anu katuhu temong tuur dibaturan ku Nagasuni nu geus cacan suku ngan hiji leungeun ngan hiji kitu ge disambung ku tangkal jambu batu sarta dibeungkeut ku papagan tisuk jiga dicangkok ari beungeut perenges pikasieun sarta buukna jabrik ngan tiririaban kawah Citrasena lantaran dibeungkeut ku lamak dekil leungeun kampret nu katuhu kekelebetan katebak angin tungtungna geus rawing jiga sesarinyuh ngan calana rada pedor keneh jeung ti loba soehna rada alus keneh tapi sok sanajan kitu oge ari biadah mah teu katutuluyan lantaran ngahargaan ka semah komo ari tukang warung mah kudu sare amis budi atuh puguh para mitra ulah pika keheuleuh jajan teu lila pok biadah nyarita ngabagiakeun ka semahna
waktu nase para Widra